Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel Mang Dina Mara. Wargi sadayana daramang dengan ieu manggi bae sararehatna wargi. Utami nama wargi sehat jasmanina, sehat rohanina, atuh digampirkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara kusim kuring siang kalian oge. Wargi anu nuju atanapi parantos siap-siap. Boy istri atanapi pamaget nu anu sembuhna nya. Bade ngadangkeun dongeng Sunda dina judul Sikulup karangan Kidiksa dintani bagian ke-48 wargi. Dina bagian ke-47 urang nyarioskeun harita bah ondoknya anu tos dugi ka bumina malihan ajeuna gegeroan kanu janten bojona anu kalaka garing keman teh garing maneh maksudna. Da kumaha jeung naik carita mangga ujung ngadengkeun eta ngatang landung pang beberahmana. Ari bah ondok wargi ari teh kacida keheuleunan panto dayana mukakeun teh. Kalayan teh asa-asa heat cekok panto ditajung harita. Burungkut bah ondok teh burungkut lantaran sukuna nyeri ka bina-bina. Manehna mani nyengir bari ngarampaan sukuna. Sedengkeun panto mah teu ngab-ngab acan. Ari bisa mah harita beuki geumpeur bae disangkana utusan si Raja Buta ngamuk sabab panto teu dibuka. Tila gero bah ondok ngagerowan pamajikanana. Sama buka panto sia. Buru-buru abah tulis yo. Cek bah ondok bari luak liuk. Nya lila-lila mah manehna teh jadi rada sieun aya di luar teh. Pikiranana beuki kawur bae wargi. Nya sabab kana panto anu dikunci ku manehna beuki teu ingat bae. Ari bisa mah harita teh rada ngarenjag oge. Ari ngadenge buta anu ngagero niru-niru sarasa lakina. Ngan ayeuna mah teu murungkut bari ngabulan sirah. Bisa mah masang ceurik ngadedengekeun nu aya di luar. Lila gero bah ondok ngagero deui bari ngagedoran panto tarik pisan. Sama ari sia kunaon sia. Buka panto buru-buru ya bah tiris yeuh buru-buru sama. Ceuk bah ondok deui. Bari teu eureun-eureun harita manehna ngagedoran panto wargi. Atuh geus yakin kitu mapok bisa mah nanya. Saha nu di luar teh eta? Nah abah tawa utusan siluman buta. Abah ieu mah samah abah ieu mah. Ceuk buru-buru buka panto sama. Kunaon hararese-hararese teuing nya. Ceuk bah ondok harita bari neng jerak balupuh. Lila jero imah kadenge enu leumpang. Terus kadenge kokolotrakan ngalaan tulak. Tapi pantot daik muka. Adu bisa makageteun jeung ngahuleung sakedeung teh lapok nanya. Abahna pantot teh bisa dibuka geuning. Palang siang lain abah nu di luar teh teu bisa mah. Teu bisa ngalaan tulakna kuringah. Peke buka ku sorangan. Cik bisa mah di jero imah. Kituna bari koloyong ka tengah imah. Gek diuk harita dina kursi bari murungkut ngabuleun maneh ku simbut. Ari bah ondok wargi asa diingetan manehna kakara ingat harita teh. Sabab yen panto teh dikunci ti luar ku manehna wargi. Atuh nyeh seri sorangan pok nyarita ka pamajikanana. Walah. Poho aing teh sama heuy. Aduh ieu panto teh dikunci ku abah ti luar. Aduh. Bakat kurusuh jeung sieun abah teh ieu. Ceuk bah ondok bari ku siwel ngaluarkeun kunci tina saku bajuna. Lila jetrek harita kadenge kunci muka. Terus disurungkeun atuh bulai panto imah muka. Suk bah ondok ka imah bisa dijeropok nyarita deui. Hampura sama heuy. Abah teh limpuran bakat kurusuh ieu teh. Ceuk bah ondok bari gek diuk dina kursi atuh bok bisa mah ngajawab. Hampura 70. Ngareureuh aswe ka kuring teh. Boro kuring meni geus ngadegdeg bakat ku sieun. Samisang ka kuring mah sakunca jeung sakunci utusan Prabu Anom Lokawisesa. Anu rek mapakeun wadal ka dieu. Ari abah tas di mana atuh?
Waya kieu undar ider we kaluar. Kumaha mun aya ronda nu nenganan? Cilaka meureun. Ulah kaget sama. Ulah kaget. Lain abah anu kanyawan ku ronda. Tapi ronda anu kanyawan ku abah. Tapi geus lah. Tong kalau bata tanya ka abah. Mending panggieunkeun heula parupuyan lah. Abah rek aya perlu ka Gusti Raja ieu teh. Sok. Buru-buru laksanakeun bisi beurang manten. Itu si abah rek nahaun we ya kieu ngukus. Na geus aya anu nyokot leupan teh. Cing atuh abah yeuh. Bere nyahong heula kuring ngarayakin. Heueuh bener. Geus aya nu nyokot leupan teh tapi ulah waka loba tatanya cik abah ge. Sok buru-buru sadiakeun heula parupuyan kadinya. Kitu cenah cik Bah Ondok teh. Bari sup ka kamarna, ari bisa mah teu nyarita deui. Harita keneh ge ngaleos ka dapur, maksudna mah rek nyadiakeun parupuyan. Heuleut sawatara waktu wargi, Bah Ondok geus ngajemprak sila di hiji kamar anu tara katincak ku batur. Ari sabab khusus cenah eta mah paranti babakti. Jeung nyadiakeun sasajen ka para siluman teh. Atuh dihareupeun Bah Ondok geus aya parupuyan anu seuneu namani marahbak. Gap Bah Ondok kana menyan sagede muncang, terus dijampean sakedeung tuluy dibeulem. Atuh pelandug haseup menyan teh mani mulak minuhan kamar. Nya geus kitu mah Bah Ondok teh kekerenyeman mapatkeun jang jawokanana paranti ngemat bangsa siluman. Jadi khusus nama cenah wargi si Raja Buta anu dipun tanganana. Beres hari teu mampatkeun jampena, reup Bah Ondok teh peureum. Manehna musirkeun sakabeh perhatianana. Bari ngadagoan nu bakal datang. Lilah hiuk aya sora angin mani ngagelebug dari pisan wargi. Jadi sorana ge mungguh ngaguruh mata keung. Cacak Bah Ondok we anu geus mindeng. Teu burung nada murungkut dari kasieun mah. Tetep manehna teh boga wargi. Da geus kitu rieug cenah rieug imah Bah Ondok teh ngarekot digarek runtuh. Bareng jeung kitu Bah Ondok ngarti. Sabab geus apal kana kajadian kitu. Debok nyarita bari nyembah dina parupuyan kana parupuyan nu asupna keur mulek ka luhur. Sumangga linggih Kangjeng Gusti. Disimam disujang haturkeun ulu jeung sumping ieu. Ceuk Bah Ondok kituna teh silana beuki rekep bae. Tarangna oge ampir adek tah kana tuur. Jadi Bah Ondok teu waniun tanggah bisi disebut teu sopan ku si Raja Buta. Tegung silila cakakak anu seuri. Serana ngagerem mata kukurayeun tur endir handaruban. Ondok, jelema pondok. Aya naon anjeun ngundang ka kaula? Nagisan ieu hak anun kaula Ondok. Mana manusana? Cik sora si Raja Buta anu dekat tempon jerimna. Nganu jelas imah Bah Ondok harita teh maniting darekot. Jadi jika aya semah nu awakna berat ka cida. Atuh ngadenge aya nu seuri terus nanya teh Bah Ondok harita wargi bungaheun pisan. Sabab tetep kahayangna dicumponan keneh ku siluman buta. Pok manehna ngajawab, "Duh Gusti Raja, sewu bebendu laksa dudu ka ieu teh. Pamugi salira henteu janten rengat galih runtag manah. Rena jisi mabdi teh pun Ondok. Parantos kumawantun ngangkir ka salira Gusti. Deui pun dimaksa jisi mabdi teh sija mundut pitulung ka salira Gusti Raja. Kitu pamaksidan jisi mabdi teh Gusti." Cenah ceuk Bah Ondok bari cong nyembah bangun ka cida hormat. Ari hatena wargi rada gegebegan bisi nu dipentaan tulung ngambek. Manusia. Iraha pamenta anjeun. Iraha arek saatna pamenta anjeun. Kabisangan menta jeung menta wae. Iraha anjeun rek mere ka kula. Tapi teu nanaon. Sakali ieu mah pamenta anjeun rek dicumponan ku kaula.
hayang naon anjeun teh ondok. Ceuk si Raja Buta nangtang pamenta ka Bah Ondok. Atuh teu kira-kira bae Bah Ondok teh ngarasa bungahna wargi harita teh nya. Gancang ngajawab bari teu oleh nyembah. Aduh, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Jisim abdi teh nu juga duka susah ieu teh. Tadi teh jisim abdi nyimpen sabagian kakayaan salira tah. Mangrupi artos anu seueurna sakarung. Disimpenna di sisi jalan. Kalaya nu dipalar supados aya nu nyandak. Eta manusia anu nyandak artos teh nya sakawitna bade diaturkeun ka salira Gusti dari nama eta teh tah. Naingan jakal eta artos teh dicandak ku manusia-manusia gejul. Anu tangtosna ge moal biasa kahaturkeun ka salira. Da ku jalanan kitu abdi gaduh maksad oyong nyandak di eta artos. Kada kumaha carana abdi teh Gusti Raja ieu. Ceuk Bah Ondok bari cong nyembah deui. Jep jempe ngadaguan jawaban. Teu lapok aya anu ngajawab. Oh, kitu kahayang anjeun teh nya. Atuh bugu bae eta barang teh barang kaula. Anu tangtu kudu puguh aturanana. Sabab anjeun teh boga hak ngawasa kana eta duit. Tapi kaula ge ngarti sabab kaula tadi geus ngadenge basa anjeun nyebakeun nyokot duit teh. Keun ku kaula urang cokot deui. Asal anjeun kudu buru-buru usaha anu sejenna. Sabab kana waktu seba nyawa kaula. Ngan tinggal saminggu deui. Dina telatna ge paling lila 2 minggu. Lamun 2 minggu teh hasil kapaksa anjeun anu bakal dibawa ku kaula. Atawa pamajikan anjeun ngarti Ondok, dah sakitu kahayang kaula. Ceuk si Raja Buta bari cakakak diseuri mungkis mungkas caritaanana. Sorana matak marudingkak bulu punduk wargi. Lantaran jiga anu ngalalawang ka Bah Ondok atuh buguh mani pepurungkutan Bah Ondok teh gancang nyembah bari ngajawab deui. Hatur nuhun Gusti Raja, hatur nuhun. Nuhun pisan eta kana kasanggeman salira. Ari perkawis kapalai Gusti Raja mah tangtos jisim abdi ge moal dibamorekeun eta mah. Jadi bakal diperhatoskeun sakumaha mistina. Sakali deui hatur nuhun Gusti Raja, nuhun. Jawab Bah Ondok harita bari tetep acong-acongan nyembah. Syukur. Geus sakitu bae kaula rek balik deui. Ceuk si Raja Buta rada bari ngarieg-rieg ngoyangkeun imah anu Bah Ondok. Heuk disusul ku sora angin anu ngaguruh lir hujan silantang teh. Sora angin beki lila beki jauh kadengena. Tungtungna males teu kadenge pisan, jep kaayaan jempe deui atuh jeung Bah Ondok cengkat terus ngusap beungeut bari pok ngomong sorangan. Hag sia, rasakeun sia Daryo sia. Baik sing seubeul engklak-engklakan di jalan sia bakal narima buruhna isukan. Sarta bakal nyaho kana eusina eta karung. Wawat iman Daryo sia, baik sing sarbu sia gegeloan. Dasar jelema kukang kurang hidang sia. Jadi tah ngaronda kala igal-igalan. Eueuh jigan siwah sia mah. Tapi aing ge ngilu bingung ieu. Lantaran lamun teu meunang manusia sabingu deui aduh. Aing kudu hoream tina menan. Kenai tapi kapaksa teuing mah. Si sama hesina ti heula. Kitu ceuk Bah Ondok karita ngomong sorangan. Jeung nangtung lalaunan terus kaluar ti eta kamar. Leos indit muru ka tengah imah harita. Gek Bah Ondok teh diuk dina kursi hareupeun bisama nu tita tadi ngajentul ngadagoan di dinya. Tasanggeus Bah Ondok aya di dinya pok bisamah nanya bangun kaget. Abah, nanaonan we yakin ngondang siluman eta teh? Apaan biasana mah sok sareupna jeung sok malam Jumaah nari ayeuna beda ti sasari ieu teh. Ceuk bisamah bari neuteub ka Bah Ondok. Parumana semu alun sieun disebakeun ka buta anu kusalakina peuting eta diondang. Ari Bah Ondok cakakak seripok ngajawab semu anu bunga. Ulah kaget euy sama. Ari sabab Abah teh boga pamentah.
anu matak sanajan lain malam Jumaah ge kapakse Abah teh naon teh ngundang Gusti Prabu anu kabeneran ajina sumping lantaran tadi waktu Abah micieun duit teh geus diijabkeun tapi maneh ulah salempang sama da maneh mah teu disebakeun ku Abah teh ieu mah aya urusan sejena anu aya patula patalina jeung duit tadi kitu tah maksud Abah teh cek Bah Ondok bari neuteup kabisa mah anu keur colohok. Wargi sadayana masih ngadongkeun dongeng Sunda dadang katinya wargi dina YouTube dina channel Manggina Mara. Ka wargi sadaya boh istri pamaget mah anu suwuhna anu jeung ngadongkeun saha bae di mana bae alamatna bonus sakatan tembina widi jeung ngadongkeun etang-etang landung pangberahmanah wargi nya ulah hilapnya subscribe-na sareng bunyi lonceng atau like and share na oge ulah hilap warginya bang mencetkeun atur nuhun ka wargi sadayana tah atuh urang ngajingkeun deui nya ulah teu seuting nya kolong kana waktu lah tah ina urang ngajingkeun bae carios sikulup ieu nyaeta bagian anu ka-48. Oh kitunya Abah anak kumaha tuh sabenerna perkara duit eta teh nangis aya nu nyokot atawa kumaha cikuring bere nyaho ngarah reug-reug kana hate moal gegebegan kawas tadi cik bisa mah bari diukna rada ngisen parumana ayeuna mah hegar deui bener sama duit geus aya nu nyokotnya tapi nu nyokotna teh manusia-manusia anu garjul anu teu katalian ku hukum siluman anu mata kamah teh buru-buru laporan ka Gusti Prabu sangkan eta duit dicokot deui kitu tah ari sabenerna mah jawab Bah Ondok bari nyereng tapi bisa mah macan ngartieun malah halisna manikarung kulit arangna kaciring ngariut atuh pok haritana nya deui ka Bah Ondok kitu teh kitu kumaha Abah sabab kuring tetep can ngarti ieu teh nah samanusana nu garjul teh cik sing jelas. Ih, hari maneh dasar dispikun maneh mah sing ngarti gencang poho kieu gerasa mah duit nu sakarung nu tadi dipicieun ku Abah ka sisi jalan teh nya geus aya nu nyarokot ta duit teh ari nu nyokotna si Daryo si Iman jeung si Wawat da tiluanana ge jigana mah keur giliran ngaronda ayeuna teh ngan hanyakan eta tilu manusia teh sarinting malah basa tadi ku Abah di teang teh yo si duit nu sakarung teh keur di ari gelan tah kanu tiluan teh sing arengklak sing rengkenek sing rampayak bangun suka pisan ari sunggutna mani reang ngaro combang nurutan salagamelan da ku ayeuna kajadian nu kitu teh hartina urang karugian nu lain lumayan sabab duit leungit sakarung ari keur wadah teu meunang kitu tah sababna mah sama cik Bah Ondok harita nerangkeun kaayaan harita kalayan panjang lebar tapi sakitu dijelaskeun teh tetep ku bisa mah macan kahartieun ke Abah naon sababna bisa disebut rugi Abah cing apan malah untung cekuring mah sabab anu nyokotna tilu hulu jadi bisa tiluanana disebakeun meureun nah make disebut rugi sagala untungnya nu aya belat maneh mah sama apaan ku Abah geus diterangkeun nya yen duit anu ku Abah dipicieun teh ku si Daryo jeung baturna teh ayeuna teh keur diarigelan nya tah ku jalan kitu dua siluman anu tukang nyokot manusia teh nya ieu nyokot manusia burung teh tanya atawa miring atawa dengdek atawa kurang sastrip mangkaning maranena teh kasebutna kolot sedeng anu miring teh apaan sarua jeung nu gelo eta teh ari nu gelo teh jelema anu teu bogaeun akal itu eta teh jelemana teh nya jadi kurang sastrip rada dengdek lah kitu mangkaning maranena teh tah apaan sarua jeung rada gelo lah ari nu gelo teh teu bogaeun akal da ari anu teu bogaeun akal teh apaan disebutna ge sarua jeung sato sok sanajan jirimna jiga manusia sedengkeun apaan maneh oge geus nyaho
yen Gusti Raja teh teu beukeun sato. Jadi kahayang manusia biasa wae. Jeung dibere manusia ge mungkin ari anu gelo mah. Sabab sarua bae jeung dibere munding atawa sapi. Itu tah sababna teh. Nu matak rugi dicarokot ku si Daryo jeung baturna mah. Da moal mawa hasil atuh. Anas duit teh beak mani sakarung. Kaharti kumaneh atawa henteu eta. Itu cenah ceuk Bah Ondok bari mereleng harita wargi kabisa mah. Atuh ayeuna mah bisa mah oge ngartieun manehna unggut-unggutan tanda ning ngarti pisan. Ngarti ayeuna mah Abah ngarti pisan. Jadi lamun kitu carana mah duit Abah teh dicarokotna teh kudu garelo meureunannya. Artina moal bisa nyumponan kahayang kana kahayang Gusti Raja buta. Sabab mungeun mawa nu garelo. Tapi dianggap gelo teh ku bangsa siluman. Da sabenerna Mang Daryo jeung si Iman Katut si Wawa teh jalma palinter mata kitu ge. Gitu lain Abah. Gitu. Tapi apa nu rek dibere lagi siluman. Jadi pamilih jeung anggapanana teh nya anggapanana ge kudu kumaha ceuk siluman. Ceuk siluman gelo nya gelo eta mah. Ceuk siluman waras nya waras eta mah. Nya kajeun perkana eta mah Abah kajeun teuing. Tapi naon hubunganana jeung ngukus waya kieu? Rek naon maksud Abah teh sabenerna eta teh? Cik bisa mah nanya deui ka Bah Ondok jiga nama aya keneh kapanasaran beureun wargi. Ieu sama eta teh kieu dengekeun ieu. Kulantaran Abah teh ngarasa lebarnya lamun eta duit kapimili ku si Daryo jeung baturna. Mangkaning sakarung teh pikiraneun. Ken maranehna mah moal burung cukup keur setengah tauneun ku tiluan teh eta duit. Matak sameme eta duit dibagi tilu ku Abah dipasrahkeun deui kitu tah kanu kagunganana nyatana Gusti Prabu Anom Lokawisesa. Sabab lamun teu kitu urang bakal katengkuan buntut mau engkena. Duit beak manusia teu hasil sadengkeun nu ditagih nama tetep urang kitu tah. Ari maksud Abah mah sama. Oh, kitunya Abah. Ngarti atuh ayeuna mah. Tetela Abah teh pinter, bisa keneh ngawasa kana urusan kitu. Tapi bakal kumaha kira-kira nata Mang Daryo teh? Apaan geus nyaho? Abah geus nyaho atawa acan eta teh? Can nyaho Abah ge, kumaha isukan perkara eta mah. Geun ku urang-urang berandungan we lah. Nah, naon nu bakal kajadian? Nganu tetela isuk jaga ning pagetonya Abah teh kudu buru-buru indit pikeun neangan jalma. Sabab lamun teu kitu bakal cilaka urang teh sama. Jigana mah tereh tamat nalakon urang anu hidup di alam rame teh. Kitu tah rencana Abah teh saluyu jeung usul maneh basa tadi teh apaan. Cek Bah Ondok ngebrehkeun rencanana kabisa mah. Adebok bisa mah harita wargi ngajawab. Nya syukur atuh ari kitu mah Abah. Nya mudah-mudahan pamaksudan Abah teh bakal hasil, peperikeun nu ayeuna teu mawa hasil. Tanya kitu. Geun ayeuna bada teu aya dipikiraneun. Yeu urang sarare we lah. Perkara si Daryo mah kumaha isukane lah. Mah teu guyur geula lah. Ya urang sareuna mah yeuh. Cek Bah Ondok bari jung nangtung terus ngaleos ka kamarna wargi. Atuh gancang harita dituturkeun ku bisa mah duanana arasup ka kamar teu laloba dipikiran. Nya geus kitu mah jep kaayaan di imah Bah Ondok teh jempe teu aya nu nyarita. Duanana rek nyirnakeun pikir ku jaran sare sangkan sagala kasusah bisa poho kabawa ngimpi. Wargi ayeuna urang teang deui Mang Daryo jeung baturna. Sanajan harita peuting malah hawa kacidati isna mani nyecep tembus kana sungsum balung. Nu area di imah ge harita teh ampir kabeh sing purungkul bari disimbut sabab dirisna kabina-bina. Tapi lain kitu kaayaan Mang Daryo mah sakujur awakna geus ngucur ku kesang, malah baju kampretna oge harita teh geus cipruk ku kesang. Nya kitu deui si Iman jeung si Wawat. Sabab ti miti prak arigal-igalan tiluanana can aya nu eureun. Sarta terus bae harita sing areng kelak wargi.
Nyata ngigelan karung duit ya. Kacapai mah teu dirasa tujuan nangan hiji hayang ngamili kana duit anu sakarung teh. Kaayaan harita wargi peuting beuki simpe wae. Tapi anu sing areng kelak mah jongjon we bibirna mani geus ngabarudah bakat kulila ngocomang niru-niru sora galemelan. Jadi kalayan teu karasa deui waktu teh nyerelek bae. Peuting harita geus ngagayuh ka subuh. Mara sora hayam jago geus mimiti raung kongkorongok. Atuh diwetan fajar harita geus sibar peuting tare leungit bakal gaganti ku beurang. Tadina kaayaan kitu wargi si Wawat geus mimiti sasampoyongan ngigelna kokoloyongan jiga nu mabok tapi kulantaran sieun elek ku si Iman terus maksakeun ngigel sedengkeun anu dipika sieunna nyaeta si Iman harita teh sarua geus kokoloyongan di malah sukuna oge geus rarampeolan di tapi tetep harita manehanana maksakeun ngigel bari jajari jegan sengutna tetep ngocomang telila koloyong si Iman teh kapal si Wawat mangkani si Wawat geus sarua geus ripuh atuh koloyong jeger diadu rampeol gebru duanana haritana lamru teu bisa udang deui tuurna wargi karasa leuleus deui kesang nyerolok mani juuh duanana ngalalungsar bari muringis nahan kanjeri lantaran tarangna anu urut diadu mani buncunur si Iman jeung si Wawat harita mani burial buncalik sungutna calawak letahna ngelel ambekan mani ngahega kelir napas kuda bae duanana sarua beakeun tanaga jadi boro-boro bisa nangtung deui ngomong oge teu kuat ari Mang Daryo wargi harita teh masih keneh ngengklak ngigel sorangan tapi sorana geus lesan letahna ngelel sungutna ngabudah malah ngacai segala rupa ari sakujur awakna mani cipruk ku kesang atuh telila oge harita teh koloyong jari jeug galeong gebru Mang Daryo oge namruk gigireun si Wawat jeung si Iman jadi tiluan teh ngalalungsar jiga anu kalaparan panonna molotot kana karung dieusi duit cacakan lamun lantera bisaeun seuri mah jiga nama harita mah teu ngagak-gak seuri jeung serikeun Mang Daryo jeung batur-baturna teh wargi sanggeus tanggana karumpul deui kulisik si Iman usik jeung nangtung lalaunan pok nyarita ka Mang Daryo jeung si Wawat Mang Daryo Gang Wawat ari dipigawe mah teu murung beresnya manggung teh yeuh lainna mah tinggal ngitung duitna memang lah sok geura arudang urang ngabagikeun duit ladang manggung teh batuna moal aya nu sakali manggung menang duit sakarung atuh cik si Iman bari kekejet miceun cangkeul aduh geus kitu mah Mang Daryo jeung si Wawat oge narangtung terus ngarusap beungeut jiga nu kakara hudang sare Mang Daryo jeung si Wawat silileret harita teh nyeh duanana seuri bangun ka cida bungahna ilapok Mang Daryo nyarita bari nyerengeh bener jang bener tetela urang teh kaurugan menyan bodas ieu mangibagja anu taya babandinganana batur mah moal aya nu usaha sakali ngareng kenek menang duit sakarung ayu urang baru ka euna mah tapi ulah di dieu mukana nya kurang hade urang ditutuh di jero gardu sok lantera dibawa ku si Jang Iman atuh duit oge rek dipanggul harita ku Mang Daryo teh mangga mangkeun ku abdi lantera mah lah jeung deui ieu teh waktosna wargi sadayana nantinya kapan rupina ieu dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kidiksa bagian anu ka-48 wargi urang pungkas dicekapkeun dugikeun ka dieu bae heula pamugi ieu sok sanaos mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmanah nya wargi atuh insyaallah Si Kulup karangan Kidiksa bagian anu ka-48 wargi enjing dina waktos anu sami urang
lajengkeun deui. Atur nuhun ku mangrupi perhatosan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.